Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Riki Febriawan, abdi di kelas 11 MIPA 7. Sata acana abdi ngahaturkeun nuhun tos dipaskeun waktos kanggo ngadugikeun ieu biantara anu judulna pentingna silih asah, silih asih, silih asuh di kaluarga. Langkung dipayun hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng karuniana anu tos dipaparinkeun ka urang sadayana. Teu hilap sholawat sareng salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, tur ka urang salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu kasempatan simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna silih asah, silih asih, silih asuh di keluarga. Satu acana dimulai simkuring ada dihapunten gili aya kalepatan boh kerang merenah basana manawi sanes ahlina. Peso mintul mun terus diasah tangtu bakal seukeut. Tadi disebatkeun ku simkuring teh nyaeta salah sahiji paribasa Sunda anu aya kaitanana sareng salah sahiji aspek anu bade dibahas ku simkuring nyaeta silih asah. Silih asah miboga harti silih nyerdaskeun, silih ngaluaskeun wawasan. Bapak Ibu sadayana kedah nerapkeun silih asah di keluarga ku cara masihan pangajaran nu sae ka murang kalih ti alit mula. Kusabab ieu cara teh tiasa ngahasilkeun murang kalih anu ngagaduhan prestasi sareng karakter anu dipiharep ku keluarga sareng ku masyarakat. Anu kadua nyaeta silih asih. Silih asih miboga harti silih karunya, silih mika nyaah. Bapak Ibu sadayana kedah nyaah ka murang kalihna, tapi teu cukup ngan nyaah ka murang kalihna wae. Bapak Ibu oge kedah nanemkeun ka murang kalih rasa simpati, rasa tenggeng rasa empati ka kahirupan di sakitarna. Anu katilu nyaeta silih asuh. Silih asuh miboga harti silih ngajaga, silih ngabimbing. Bapak Ibu sadayana kedah ngabimbing sareng ngajaga murang kalihna. Bapak Ibu oge kedah masihan pangajaran ka murang kalih teh yen murang kalih teh kedah hormat kanu leuwih kolot, kedah ngajaga sasama, kedah ngayomi anu leuwih ngora. Urang sadayana kedah nerapkeun silih asah, silih asih, silih asuh di keluarga. Filosofi ieu teh penting kanggo kahirupan nu leuwih harmonis di keluarga. Sakitu wae anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.